Masak nenek. Masak ayam jeung bulan puasa nanti munggah jeung munggah jeung munggah masak tuh masakna oge masakan anak oge masakan ieu mah koneng. Nenek, kayaknya puasa mah. Ya penting atuh puasa mah, bulan puasa mah kudu puasa. Tamat puasana. Kan ieu geus cacawis ieu engke jeung saurna. Jeung bukana. Weh, mantap. Pindah sahur mah apin? Alright. Oh sahur kudu nepi puasa kudu nepi ka tamat puasana tah si meong tuh hayangan itu tuh. Jangan. Jangan. Kan. Nanti. Kayak menapin tamat di kuliah mah. Tamat naon? Puasa. Yang ke dibere bonus puasa mah ke sabulan 30 poe dibere bonus tamat puasana kudu tamat puasana oh tamat ke puasa mah mali ke puasa ke tamat mah kudu tamat itu nek dibere bonus tamat puasana mah. Bagian itu daging ayam. Nya naon anu henteu beukieun daging hayam. Daging bayawak juga nate beukieun beureun ayut malah mun dibere teh. Boboro daging hayam. Wah, ayut mah segala nanaon ge rampus. Dibere nanaon ge meureun mah. Daging ieu naon teh? Daging careuh beuki asal diasakan we mah. Beuki we nanaon ge komo daging hayam enak wow. Mantap. Iya daging ayam bumbunya naon? Nya bumbu namanya bumbu 12. Segala cengek. Genep, bawang 3. Terus eta muncang 3 tuh jadi bumbu 12 bumbu nage itu mah bumbu 12 yuk mau kucing masak naon euy keur masak hayam jeung teh munggah masak hayam jeung buka jeung ieu jeung sahur jeung buka kok dibalik-balik itu katana ge masak nage tuh yo tuh mun daging nage wow pingping na eta ieu tah jeung ieu tah pingpingna tah 2 hayangna pingpingna wae tah mah tuh pingping nage geuleudeh. Terus masak kencan. kan Orang nyagara masak atuh yot dah ngadaguan daging hayam geus lapar ieu teh ngadaguan daging hayam heula ngadaguan daging hayam masak atuh nya meureunan teh kedeung ge asak daging hayam mah